Tah mang ya jalur anu ka Gunung Bitung. Urang ayeuna arek ka Gunung Bitung ya. Tah. Ieu di Pasir Larangan. Tinggali. Mang orang sampai di Pasir Larangan. Tuh Gunung Bitung maka di itu tuh. Gunung Bitung maka di itu tuh. Bisi erek jaroh ka dia ke Gunung Bitung. Wisata religi gitunya. Tah orang katongoh ka dia tah. Sakedeng. Cicing lah. Aing nya batur. Hah? Aing olahraga ngajak. Tah. Hah? Hantu tah. Tuh itu pasir ieu teh pasir larangan namun cekolot mah teh. Tuh aya tempat diuk sagala tuh. Bisa rek ngopi tadi dia kan kopina Kopina mana, Mang? Mon, mana kopina, Mon? Jualan teu? Tuh tinggali anu rek gorol itu urang teh urang gotong royong ka ditu tuh ngabersihan jalanan nu ka Gunung Bitung. Katongo ka ditu nya. Kewang ka ditu nya katongo. Iya non teh tim urang tuh, tim urang. Wah, anjir hebat. Motor dapat ka ngaguru. Ieu lawang gada-gada anu rek ka Gunung Bitung tadi dia nama Pasir Larangan di dia teh tah. Tuh, aya saung sagala, rengiuhan motor, Iya mandorna. Mandor. Tuh tinggali. Ieu gada-gadana ieu tah nu rek ka Gunung Bitung. Di sasak. Tinggali. Tah, anu apal ieu daerah ieu. Komen ya. Tinggali ayeuna usum ieu molah. Ayeuna jadi munding ya. Aduh, arek merelak pare. Mangger naon dia batur muka taronggo. Cih. Urang mang nyangan ieu atuh. Batu ali naon. Hujan kieu mah. Ini tengah lagi. Tuh tinggali cai tuh. Mending ngagulidag pokona mah tuh. Ya. Naon teh? Iya, ayeuna ge jam sabaraha. Ayeuna balik deui wae urang da tanggal itu nya balik deui kitu. Tahu enggak itu dia kita mana banget ya. Tinggali pemandanganna aduh poek euy. Kamerana bedeg. Tahu enggak itu dia. Tinggali itu maon teh. Itu teh naon Mang? Rawa naon? Ular kembang. Negara kembang melompong. Ini pemandanganna isuk-isuk kayaknya teh. Udara ge seger. Naonna? Batur mah marawa motor urang hanteu euy lempang. Hitung-hitung olahraga. Urang mah hitung-hitung olahraga wae. Geus. Teh. Geus jumaah itu. Tah itu Gunung Bitung tah Mang. Katongohna teh di tonggona teh tempat jaroh bisi arek jaroh gitu ka dieu ka Gunung Bitung. Ya di mana wae nya. Pokona tempat nama di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Nu mana kerah? Nu itu. Itu tuh Gunung Bitung mah di ditu tuh tempat jaroh nama. Ya lumayan jauh keneh tuh. Ya hitung-hitung olahraga we lah. Lek karup lek. Tah Mang urang gotong royong ya nama. Urang ngarabutan dieu. Kan urang teu mau koret euy. Bagian ngamera we wing lah. Apaanan we katingali ieu na. Ger gawena. Mang geus rada bersih nama. Uring bagian lu ngamerana we unggul. Cicing teh. Cicing teh. Ayo parete ieu tah. Parete blok pahing. Tuh. Tinggal lihat tonggona tuh. Nah, lobaan pinu we. Katinggalin.
Tah itu jalan anu ka Gunung Bitung mang tah. Ieu tah jalan gedenya. Heeh. Bisi erek jaro erek naon ka Gunung Bitung ka ditu tuh. Jalan geus gede tuh. Ya ieu teh bakal di naon nih, di hot mix di naon? Di aspal lah. Aduh. Kemana le? Nah si komeng bakal ngelas dulu. Cicing be asup karena YouTube. Mbe dipromosikan ya teh tambah jalan be halus. Iya orang media orang dunia maya tah ieu. Urang dunia. Aya mbe di karomen tah ieu. Masih kana ieu ka dieu euy. lama kan itu Depan di jalanan ieu. Wah. Itu bener ya. Mang pemandangan di Gunung Bitung ningali endah seger mang. Tah ieu jalan anu terusana ka ditu engke di ditu aya tempat wisata religinya atau tempat jaroh gitu. Hah? Di situs Gunung Bitung. Aya dina Google Map situs Gunung Bitung. Bisa cek lah. Tingali. Tuh itu teh naon Gunung Ciremai tuh. Tapi kehalangan ieu awan. Tah mang. Bisa dahar mang. Pan ieu keur kamera cicing heula.